Hadirin rahimakumullah. Nu dibahas dina kesempatan anu ieu anu kahiji bahasan walimah, nu kadua bahasan waladun sholih, anu katilu bahasan teu kapitnah ku dunya najan cicing di dunia. Eta we anu rek dibahas ayeuna. Kahiji walimah, rumatak disunnahkeun walimah dina agama Islam sabab aya 3 perkara nu penting anu bakal hadir dina walimah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha limuntaha, wa ashkuruhu syukra abdin talaba min rabbihi ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad 'alal walid arba'atun, ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahu wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Pengatur waktos anuku pribados dipihormat, al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, para sesepuh pondok pesantren, wabil khusus kiai setempat, anuku pribados dipihormat, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, jamaah ahli pangosan anu pribados tipe hormat, wabil khusus kersana Ustaz Mail selaku ashabul maqasid anu pribados tipe hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, ulang sadayana dina saat anu ieu kenging nugraha nutup kinten ageuna, yakni bermuwajahah kumpuriung dina ieu haflah dina raraga pangaosan nu dikaitkeun kana walimatus syukur, walimatul khitam. Mudah-mudahan ieu walimah ku Allah Ta'ala dijantankeun walimah anu pinuh ku rahmat sareng barokah, sehingga jadi sabab anu utami
kana sumpingna rusdu taufik sareng hidayah ka urang sadayana wasilah ilmu nafi nu dipaparinkeun ka urang sadayana muga-muga salawasna urang sadayana aya dina jalan musul ka hadrat Allah muga-muga salawasna aya dina panangtayungan Allah muga-muga salawasna aya dina ridona Allah disalametkeun ku Allah di dunia dugi ke akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Satya can dilajengkeun ieu pangaosan urang ngaduakeun heula ka putrana Kang Ustad Ismail di dieu nu enggal di hitanan khususna umum nama sadayana putra anjeunna oge umumna deui kangge pala putra urang sadayana mudah-mudahan eta murang kali ku Allah dijantankeun murang kali anu soleh solihah anu tanggung jawab kana amanah ti Allah nu bakal nuluykeun perjuangan anu janten para sepuhna muga-muga diberkahkeun hirup jeung kahirupanana dicakeutkeun rizki dijauhkeun balaina kalayan muga-muga salawasna aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala hartosna cek bahasa sederhanana muga-muga eta murang kali termasuk murang kali urang sadayana janten murang kali anu janten kabingahan ibu ramana bunga batiniahna bunga dohiriana walhasil janten murang kali anu mahayu ulah janten murang kali anu mahala nu mahayu teh murang kali anu mata ngabungahkeun manah ibu ramana anu ibu ramana ti iscili herang mata teu mata ngageringan nu janten ibu ramana murang kali anu soleh teh murang kali anu awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah pengorbanan anu janten ibu ramana demi ngawujudna ieu walimatul khitam muga-muga tercatat di hadrat Allah sebagai amal soleh aranjeunana anu manjing dijadikeun kiparat sadaya dosa nuku Allah dijadikeun sababiah nu utami kana ditangtayunganana hirup aranjeunana ti dunya dugi ka akhirat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para leluhurna ti kedua belah pihak ti Kang Ustad Ismail oge ti bojona termasuk para leluhur urang sadayana nuntos teh aya di kieuna mudah-mudahan ku ayana ieu walimah berkahna sing darugi ka ahli barzah sehingga nu aya di barzah mun keur meunang siksa dicabut siksana digentos ku nikmat mun anu kenging nikmat muga-muga ditambi-tambi ka nikmatanana. Nas'alukal ijabatal maghfurah bihaqqi ummil Qur'an syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Nu dibahas dina kesempatan anu ieu anu kahiji bahasan walimah, nu kadua bahasan waladun sholih, anu katilu bahasan
teu kapitnah ku dunya najan cicing di dunia. Eta we anu rek dibahas ayeuna. Kahiji walimah. Rumatak disunnahkeun walimah dina agama Islam sabab ayat 3 perkara nu penting anu bakal hadir dina walimah. Kahiji rumatak sunnah muakkadah walimah lantaran dina walimah aya sambung doa di awal nusa sauran dugi ka akhir doa terus nu dikapayunkeun terutami ka murangkali anu dihitanan. Namun sababna doa nu dikahijikeun sabab hakikat doa ngaku sifat kaabdian. Urang minta ka Allah timbul tina ngarumasakeun diri teu boga kabisa. Urang minta ka Allah timbul tina pengakuan diri bahwa urang teh teu bisa nyumpenan kabutuh urang. Eta ngaku sifat kaabdian. Nu matak Allah ngadabuh udunguni astajib lakum. Penting nama lain mentana tapi ngaku sifat keabdianana. Sabab loba jalma nu menta tapi teu ngaku sifat keabdian. Nyaeta nu mentana ngaduana ka Allah karena condong hatena kana ijabah. Menta duit karena hate condong butuh duit. Menta cager karena hate butuh kana cager. Padahal nu bener mah lain menta karena butuh Pak, tapi timbul tina hate nu ngaku sifat kaabdian. Nu matak doa anu diperhitungkeun teh ngan ukur doa li idharil ubudiyah, doa nu nembongkeun sifat kaabdian, doa li idharil faqih, doa anu nembongkeun sifat butuh hate ka Allah. Doa anu kiaman dihukukir rububiyah, doa anu ngaku sifat keabdian bahwa Allah wajib diibadahan ku anjeunna. Eta diperhitungkeun doa, salian ti doa eta doa nu teu diperhitungkeun. Artina hakikatna doa teh lain doa. Minta ka Allah lain kepentingan ibadah kurang usul ka Allah. Tapi minta ke Allah karena hayang kacumponan ka hayang nafsu. Eta doa nu teu diperhitungkeun. Numawi muga-muga sakur doa nu tos dilontarkeun ti awal dugi ka akhir. Muga-muga doa anu timbul tina hate anu pinuh ku pengakuan sifat kaabdian. Amin. Supaya dina ijabahna hanap nama unah bedituna karomah. Amin. Kita penting na walimah kita nepi ka hukumna sunnah muakkadah. Saking penting na walimah dugi ka Rasulullah sasauran alim bihim walau bisatin ya Abdurrahman. Hei sahabat Abdurrahman, laksanakeun walimah sok sanajan ukur ngumpulkeun jalma 10 urang. Komo ari seueur seperti kieu mah walimah gede ieu mah Kang. Muga-muga berkahna digedekeun ku Allah. Kasayanana digedikeun ku Allah, nu dipasihkeunana ka urang nu hadir terutami ka Syaikul Hajat. Perkara anu gede bari alus sarta dawam. Amin. Hartina dawam lain di dunia hukul ti dunia nepi ka sakali migawe walimah ayeuna muga-muga energi spiritualna yang karut terus dina hate jadi modal hirup ti dunia dugi ka akhirat. Amin. Eta pentingna panjang teuing si kudu subuh. Nu kadua dina walimah teh aya sedekah. Dangarana ge ahli walimah atuh boro-boro nu teu aya, boro-boro nu aya nu teu aya ge diaya-ayakeun leres.
terutama lamun walimah model hitam atau anak aus. Mata lamun aya nu nanyaan budak urang awewe ngajawab teh ka salalakina teh ulah deukeut teuing. Naon jawabna rek neangan eueuh eta teh. Terus dulur nu jauh hayang datang. Nu eueuh ge rek diayakeun. Terus lalaki maksa hayang terege heula. Saking naon kan? Saking hayang ngabungakeun jalma anu datang. Alhamdulillah. Nah, gitu. Lain diangangkeun teh ke Kang, ke ujang satahun deui ngarah eta lalaki loba bawaanana. Lain. Lain. Tapi hayang ngabungakeun tamun aya kuring rek neangan nu eueuh. Artina cita-cita setinggi langit. Ingin hati memeluk gunung, apa daya gunungnya rubuh. Nah gitu kan. Harus tenanawan kan. Terutama di walimah aya sodako ilmu, yaitu pangausan. Tadi masalah ilmu segala-galanya di dunia. Sabada iman di dunia mau aya lebih manfaat daripada ilmu kan. Dibanding dengan harta, manfaat ilmu kan. Manfaat ilmu. Sebab ilmu jalma jadi harebat. Sebab harta macam buku jadi hebat kan. Ayo jadi Fir'aun balas bung harteuing. Aya. Nu umum salat nu ngaji karena loba teuing duit aya. Nu eta mata cek ulama ad-dunya akdarun. Ari dunia teh pirang-pirang kekacauan. Akdarun teh dimustaqna tina qaddaro mengacaukan. Maka dunia teh nu aya di dunia tempat kacau, nu aya di dunia ngacaukeun hirup. Bener. Urang sok kacau salat mun gara-gara hayang duit, osok. Mun rek beli motor kurang duit, osok kacau salat, osok. Pamajikan kacau gara-gara teu boga duit, osok. Gara-gara lu bateung duit, salaki goblok aya. Kacau. Dunia jadi kacau ku sabab perkara aya di nu mata dunia dinisbatkeun ka jalma nu kurang iman jadi fitnah Kang seseueurna. Tapi tong reuas Kang. Atuh cenah mun aya duit teh duruk wae gitu. Kumaha dunia nu teu barokah bakal jadi problem. Mata dunia akdarun. Dunia teh pirang-pirang kokotor asalna. Logat harfiana maksud nama pirang-pirang kekacauan. Nu mata urang di mana hirup di dunia daratang siapkeun bakal kacau hirup. Lamun duniana teu barokah gitu. Aya teu ilamna bisi sieup atuh kitu mah aing mumbeungar jelema beleguk mumbeungar. Teu nanaon beunghar ngan hartana barokah. Ciri harta barokah tara susah kita sulukkeunana di jalan Allah. Ciri harta barokah tara jadi takabur ke hati jalma anu kadatanganana. Urang osok rasa hebat mau datang duit osok. Oh eta kurang barokah eta. Ulah ngajadikeun sabab takabur, osok kacau hirup gara-gara loba teuing harta. Kungsi teu kungsi berjamaah karena macul loga teuing da sawahna 2 hektar aya. Eta kafitnah eta teu barokah rezeki kitu. Dari rezeki anu berkah mah jadi solusi. Tina asal pula permasalahan mah ibadah jadi solusi, dunia jadi problem. Di mana kadatangan dunia sing ingat bakal jadi kacau hirup. Lamun duit datang 100 juta ke urang berkeluarga boga pamajikan. Sing ingat datang duit Kang, awas hati-hati bisa jadi sabab duit ieu aing jadi kacau rumah tangga. Beres kan? Sok aya anu papisah rumah tangga gara-gara loba teuing duit, sok aya. Aya awewe nu kabur gara-gara loba teuing duit aya. Satara aya Kang gagah. Neng kunaon balik? Atuh da paras rumah tangga jeung Kang Jaid mah. Kunaon rupana kasep duit loba atuh da. Jadi awewe teh harayangeun wae mun kepangi teh saduri we ka salaki aing. Jadi kalau panas mung aing hayang nu biasa we aya kan awewe nu kitu. Ulah gagah datang santri. Rek pipisan wae kan kunaon beunghar teuing di salaki teh. Di rupana kasep jadi kabeh batur harayangeun. Aing baru ka 2, ka 3 ge ka 4 daek. Aku
tuh jadi ripuh hati teh panas namun melempang teh ayam gitu kan. Yang biasa baik cenah dengan sederhana. Ah gitu. Itu jadi problem kan. Nu mata kolot baheula mah mendatang dunia teh sok dicarekan heula. Datang sawah, pukul terus di sawah di itu bobel kehe sia make jadi nu aing. Si ingat sia datang ke aing bakal jadi kacau aing hirup mun maneh teu barokah. Perancahan heula Kang mun meunang warisan teh ulah jadi atoh. Gitu hak maot meunang 2 hektar aing sawah datang ka sawah teh ulah bunga ulah perancahan heula jadi kacau hirup kan. Lamun teu barokah ini toha teh baheula neangan benang alus benang goreng can kok urang teh apa-apa laras basa kapung mau menang nipu ya bisa nipu nangan lain ti batur ti kolot bener Pak modalan usaha dari sukan ari geus beunghar mah abdi teh bakal tanggung jawab da anak laki atuh bapak teh kadeo dijual tanah 10 hektar dipakai modal usaha geus beunghar goblok teu inget kan jadi kolot malah mah dijieun babu rada saya begitu eta nipu ngarana ari teh diwariskeun ka budak harta menang nipu moal barokah kan moal jadi kacau hirup mata tong atuh teh menang warisan teh kan teh nyaho urang yang nganana baheula bapak teh ladang bener atawa henteu bapak aing buatan salat bari baheula usaha ladang usaha bari tara salat manya berkah teh. So, sing ingat, dikala kita tidak tahu Allah, tidak mengenal Allah, maka beramal akan jadi salah niat. Kunaon salat make ria, gara-gara keur salat teh nyaho Allah. Kunaon usaha salah niat, gara-gara waktu usaha teh nyaho Allah. Sina kenal Allah heula, geus kenal Allah, sok usaha bari nyaho Allah. Insyaallah usahana moal salah. Neanganana moal salah, ngagunakeunana moal salah, niatna moal salah. Makanya berkah dunia ditaalukeun kana jawaban pertanyaan rutin. Ya harta urang barokah atau henteu? Jawabanana ditaalukeun kana pertanyaan rutin. Hiji di mana neanganana dikamanakeun ngagunakeunana, katilu kumaha cara neangan jeung niatna. Nah, mun jawaban nu tilu bener eta harta barokah, salah jawabanana tiluanana, kajen sawarena jawaban nu tilu salah, neanganana alus, salah ngagunakeunana, neanganana alus, ngagunakeunana alus, tapi niatna nu salah, jadi teu barokah. Sing ingat harta datang ka urang mun teu barokah bakal jadi kacau hirup urang dunia akhirat. Sing ingat kan? Salat kacau gara-gara dunia nu teu barokah. Mata dunia jadi problem, ibadah ikhlas jadi solusi. Lamun hayang pinter nyelesaikan masalah, ibadah sing bener ka Allah, hartina sing ikhlas. Lamun urang hayang selamat tina problem, ulah minta harta anu teu barokah ka Allah. Gusti kira-kira usaha abdi ieu sabab teu barokah, ieu harta teu barokah, abdi daripada untung mending rugi. Mending ditinggalkeun kudu rek ngacokeun, mending disabeurkeun. Lamun apal jalma datang rek ngacokeun mending aya kan. Ya mari usaha ini ka pasar kumaha ge Gusti hayang untung. Mari teh kalau kop sama ada usaha kumaha ge yang untung, dibere untung sanggeus untung salat pangsiun. Sakaya pangsiun salat pada loba teuing keuntungan, sok kan. Sok ari salatna teh pangsiun, ngan burhanana Allah, gara-gara naon takabur waktu salat. Waktu fakir salat bari tadarru ka Allah, gara-gara segala loba salat bari tubuh ka Allah, eta takabur ngaranna. Salatna mah teu pangsiun, ngan di naon dikat keuntunganna, salat teu barokah. Eta mah salat panyiksa begitu mah. Di dunia salat eureun-eureun, datang ke akhirat teu boga kaalusanana, datang ke akhirat teu hanya tina neraka, di dunia salat eureun-eureun sabab salat ditarima ku Allah gara-gara takabur waktu salatna ka Allah. Nauzubillahi min panyiksa salat eta mah kang nauzubillah. Teu dihareukeun. Urang mah boro-boro nu gede nu leutik ge hayang ageng barokahna. Amin. Nah itu kan. Mata batur mah mendatang dunia teh teratuh. Man sababna mata kacau. Rata-rata dunia mata kacau.
anu kacau salatna teh rata-rata anu boga duit teh tentu boga duit. Anu ngajina kacau rata-rata anu loba teh bekal anu setik bekalna. So jawab Kang, bedana we heula atuh. Cek batur, ari nu jadi musannif kitab tukang dahar atau nu loba bekalna atau nu setik bekalna? Tukang lapar atau tukang mayor Kang, musannif kitab aya bicara tukang mayor jadi musannif kitab. Tukang dahar mah loba sare, nya aya pinter balas loba sare. Aya bejana jalma jadi jenderal balas sare wae. Batur sakola sare, batur ngaji sare, eta jadi kiai jadi jenderal loba bejana kan? Benar kan? Aya jalma nu daekeun ngaji ka tukang sare aya. Gara-gara sare sih mau jadi bungar moal. Gara-gara sare di pondokna sih mau jadi pinter ngaji oh bedana kan. Toh kan kalah nu matak kolot baheula mah sok dicarekan mendatang duit teh. Duit datang carekan coba kehet sia make datang ka aing. Aing teh nyaho sia teh tukang tipu ieu teh. Gara-gara sia babaturan aing pamajikan ditinggalkeun. Aya ninggalkeun pamajikan gara-gara loba teh duit aya. Gara-gara sia ya pamajikanana dinyerikeun ku babaturan aing. Gara-gara sia aya pamajikan nu ninggalkeun salaki aya. Balas sayang duit salaki ditinggalkeun aya kan. Eta fitnah eta begitu ngaranna. Gara-gara sia khusus salat jadi teu khusus salatna. Keur teu boga duit mah khusus salatnya malah bari nalangsa ada loba kakurangan. No kublok teh duit datang 100 juta loba we duit teh lebih ka 1 miliar dituna dina lomari ini salat. Aya awak salat hate teu minum. Kunaon balik deui keur salat hatena kan balik yaumidin teh. Balik deui ka iman uang lomari nu aya duitan. Sieun dibongkar lomari ku pamajikan atau ku anak. Temilu sholat hatena mah sholat awake mah di masjid. Tapi hatena temilu sholat cicing di imanuan duit kalau mari. Padahal lomari eta duit teh lomari di petian, petina dikunci. Geus dikunci lo, geus dikunci petina teu cukup, lomarina dikunci. Lomarina di kamar, teu cukup lomari dikunci, kamarna dikunci. Ari kamar di jero iman dikunci eta teh cukup bisa barangkali ngunci balik deui keur salat hate nungguan duit teu percaya kana kunci geus obat ngagamruk teu yakin ka Allah batur lain duit aya na lomari boga 1 miliar aya Gusti abdi rek salat mangga nyangakeun dan Gusti abdi mah titipan hungkul abdi rek salat mah dibawa duit ini salat we itu kurang mau maka carekan heula duit teh kan bisa jadi fitnah geus dicarekan kurang bebeakan nyarekanana mang pirang-pirang babaturan aing teu aku jeung mitohana gara-gara sia ieu teh bisa mang pirang-pirang pamajikan pasea wae jeung salaki gara-gara sia ieu geus kitu kakara ngadua Gusti jaga diri abdi jeung hati abdi ulah nepi ka fitnah kudu model kieu kana duit bari dituyuk geus kitu kakara diasupkeun kana lomari menarik make bebeja heula Gusti abdi bade meuli motor ieu teh moal Bandung Gusti mun meuli motor abdi tina duit ieu asah yang bakso ieu teh meuli bakso abdi teh Gusti asa bebeja kitu ka Allah rek meulikeun duit parah oh ingat geus goblok bisa goblok duit aduh pemajikan anak salangsara gara-gara duit aing ingat geus komono ingat geus dikusruk kana jurang anu jero sabab teu hati-hati mata Bu Kiai di Cigodewa mah aya sok nyawer teh mah patahan goblokna di pepatahan teu ngartieun nyawer mawa duit 50 ribuan jigana lamun cimkuring ka sohor ka majalengka sok nyawer duit moal sakieu ngaji moal 50 ribuan sagepok 50 ribuan dibawa tuh dulu ajengan geus ngajinjing duit jigana ngajina paharu patukang-tukang kan paharu jigana mah patukang tuh aing patukang ngaji
Kan sabna aing dulutan si kaciri ku ajengan. Mata ku tukang mung bare-bare. Waduh itu cuma kiai teh ngajina terwaca dalil. Anu gampang we dipaham masyarakat bodoh. Duit acungkeun sakupuk 50.000-an. Nyaho sia jeung keur yo naon? Orang mama naon? Duit. Wawu sia kana duit, wawu sia mah wawu teh kana dohirna duit, kana hakikat duit mah teu wawu. Bener kan? Urang di dunia nyaho ieu teh dunia, tapi teu apal hakikat dunia, bener. Oh baca melukat tipu ke dunia gara-gara teu apal hakikat dunia. Ya kan, dunia mah bisa jadi yang sekarang nikmat di hari esok jadi derita. Benar, orang tuang nikmat, sanggeus nikmat tuang biar sakit 50 tusuk. Tuluy urang teh ngagoler sare ari hudang mun eueuh WC insyaallah jadi derita kan. Keur waktu murah boga imah 5 tingkat. Wah hebat gagah aing 5 tingkat batur mah eueuh. Rek naik ke lantai 5 lompat sabab murah kene. Nikmat cicing bisa lantai 2, lantai 3, lantai 4. Yang sekarang jadi nikmat di hari tua. Boga imah 5 tingkat derita kan. Disapukeun kudu, diurus kudu, naik teu bisa teh jadi turun. Derita lain, derita. Yang sekarang jadi nikmat cik Imam Ghazali ingat bisa jadi di hari esok derita. Nu di dunia jadi nikmat bisa jadi di akhirat jadi derita kedua. Di dunia loba dunia nikmat. Tapi datang ke akhirat jadi derita. Nu matak bejana nu manoh teh ditanya nu haranyakeun teh beunghar. Ari di dunia mah mun teu beunghar nya aing ngakal boga salaki teh beunghar. Nyakal boga bapak teh beunghar, nyakal boga mitohan teh beunghar. Di dunia mah beunghar mun teu beunghar nyakal, datang ke akhirat mah beunghar nyakal. Namun sabna loba teuing pemeriksaanna loba mah. Sok Nabi Sulaiman jeung nabi-nabi anu falakir seperti Nabi Zakaria asup ka surga kerjeun sarua nabi 40 tahun bedana. Tereh nu pemeriksaanna saeutik. Lamun dipariksa urang loba pertanyaan teh nu sedih pertanyaan kira-kirana. Keur mau loba bari semi puliwa atuh. Ieu mah saeutik pertanyaan bari gampang ngajawabna. Jadi bisa kedeung si surga, ieu mah diglo karena di 40 tahun akhirat mah beda jadi dunia, 40 tahun dunia. Sapoe di akhirat berbanding 500 tahun dunia lilana. Mun 40 tahun banyak ulah atoh diponis di poe kana neraka. Berarti itu 1500 tahun dunia lilana. Na'udzubillahi min kembalilah diponis yang 3 poe aing kana neraka. Ulah atoh lila. Ulah apal hakikat akhirat dunia. Nah gitu Pak. Motor dia cungkar duit aku eta kiai teh. Nyaho sia nu kieu? Terang mama. Naon dia? Duit. Wawu sia kana duit. Wawu kana hakikatna teh wawu sia nya. Tah gara-gara nu kieu. Anak jeung bapak pasea. Gara-gara nu kieu ya. Teu bener rumah tangga. Gara-gara nu kieu jeung tatangga jadi diadu pasea. Gara-gara anu kieu sia jadi mung salat mung ngaji. Terus ngomong geus buyak diterangkeun ka gorenganna eta duit kok kalau diukurkeun ku wajiban teh. Kok pelebok ku sia cenah. Dasar nu ngajina belbu korapes. Padahal mun geus diterangkeun kitu mah cicing. Mung aing sabab jadi fitnah kitu. Dia mau pakar pos harus dijieun jimat jadi ajengan baru kali pakai jimat ku aing dagang bubur ke Jakarta. Dasar belegu ngajina teu mikir kan. Turun mah tong naik. Dia mau pakar pos mari dagoan deui ajengan eta mun ayo aing ngaji rek datang sabab minimal 50.000 menang. Atuh. Nah gitu kan. Jadi sedekah ilmu lebih hebat dibanding sedekah harta. Sebab faedah ilmu lebih hebat daripada faedah harta. Itu kan. Nu katilu silaturahim. Silaturahmi. Rahmi teh rahim teh silaturahim teh Kang rahim.
nepungkeun duduluran anu sarahim saindung sabapa itu tuluy berurutan ka dieu maknana nepi ka akhirna silaturahmi. Rahmi teh kayaan ayeuna mah lain turin dulur sanasab, dulur saagama, dulur peda tatangga, dulur sasama manusia. Pada akhirna mah kafir ya satong harobi ulah dipilaraan kurang sia tahu sia tahu tersoal geus wah sia modar ulah bere bisi hayang ngandahar ge menjalma kafir deket urang maut sabab tirahar doraka urang kan deket da aya hak ka manusia asal teu ngaganggu ngaramun ngaganggu mah tah eta mah teh hak naon menang di perangan oge diusir lamun ngaganggu kana agama urang ari teu ngaganggu mah kan ulah diganggu ku urang komo dikoreok mah jelmana hartana dibagikeun guni mah ci urang ulah gabah saking rahmatan lil alamin Islam boro-boro orang Islam nu kufur ge asal tong harobi aya hak hidup. Nah gitu sih ingat kan. Saking rahmatan lil alamin. Itu. Eta walimah kan. Nu kadua urang ngabahas waladun sholihun. Walad asalna kan. Walad teh kabagi dua budak teh. Aya nu mahala, aya nu mahayu. Cek bahasa Sunda we lah. Budak nu ngariripu inung bapa, nu ngira-ngira inung bapa, mahala eta kan. Anak saya teh anak si anu, bapak tukang tahajud. Ari anakna maling domba jeung batu. Mana eta nya kan ngarahkeun. Coba kudu ngagantian ongko. Bijil, riweuh dibayar dia. Mahala begitu. Makna soleh teh ulah mahala. Sakitu heula nu sederhana. Cek makna dohir mah, makna soleh teh akhlakna alus. Jadi urang muga-muga boga budak anu akhlakna sae. Sederhana heula amanana. Tapi anu eta nu sederhana mah. Waladun sholihun, ari cek ilmu hakikat mah beda deui. Cek ilmu ma'rifat. Lah cek ahli dohir itu mah. Nah, sakitu ge heula masa amanah. Itu anu anu pika kacida teuing we ngamanaan akhlak solehna teh aya nu inung bapa tara ngaji ngamanaan waladun salihun teh udah ku sok bari udud disebut waladun salihun sia mah lamun nyaba sok bari 10.000 jeung udud sabungkus jarum coklat cek bapana waladun salihun mana sulaki tara we nyaman waladun salihun gitu kan eta masalah ya mah anu akhlak teh mah salat osok gawe alus berak bere osok kitu we heula eta waladun sholihun teh waladun sholihun teh budak nu mahayu teh nu ngabubungah inung bapa anu teu ngerakeun inung bapa tiis ceuli herang mata betah nempo betah ngadenge teu kabejakeun budak teh nepi ka eraeun malah mah aya bejana budak anjeun maka mun sholat ajian can datang ke cingkul ngapol bedug udud apa urang teh bunga ngupingna leres kan ajian sok bare udud katingal wah soleh teh ta eta diiceuli era mata artina betah ningalina sabab teu aya anu rusak jeung dipigawe ku manehna teh nu goreng betah ngupingna teh aya beja-beja nu Allah di batur sabab sieun amal solehna itu waladun salihun teh tapi ari cek hakikat maka leno akhlakna alus kan akhlak teh dalam arti kalakuan alus lain tapi mana awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah tah eta waladun salihun awaluhu ya kan ngaran budak teh liwat ngaliwatan salapan alam budak mimitina alam ahadiyah kadua alam wahdah katilu alam wahidiyah kaopat alam arwah kalima alam salam ta awaluhu tanggung jawab Allah fillah dina pertanggungjawaban Allah
Wa ausatuhu fillah, mana nu pertengahan teh kan? Sanggeus aya dina rahim ibuna ti mimiti getih kimpal nutfah, getih kimpal daging kimpal nepi ka berupa jasad dina patuangan ibuna tuluy ditiup roh. Eta disebutna alamul ajsam. Timiti nutfah nepi ka jasad can ditiup roh. Di mana geus ditiup roh? Alamul insan. Itu di mana geus ditiup roh? Alamul insan. Gurudag lahir alamul insan kamil disebutnya. Nah, sabaraha? Geus 8. Kasalapana tibalik terus hirup nepi ka balik, tibalik manggul taklif nepi ka maut wa akhiruhu. Kudu jadi naon? Jadi insan kamil mukamil. Ah, itu ilmu hakikat. Dina awal fillah, dina pertengahan fillah. Dimiti hadrat ahadiyat, hadrat wahdat, hadrat ahadiyat, alam arwah, alam misal. Awaluhu wa ausatuhu namana. Dimiti nutfah mudghah, nepi ka ditiup roh disebutna alamul ajsam. Ditiup roh alamul insan, dilahirkan alamul insan kamil. Isdalapan nepi ka balik, sanggeus balik datang taklif alamul insan kamil mukamil. Tah dina akhirna entah jadi insan kamil mukamil, artina terjadi jalma ibadah musul ka Allah, maka awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fi ghairillah, nu disebut suul khotimah. Na'udzubillah min. Aduh, jadi ini suul khotimah teh. Ngartian suul khotimah teh urang panuntungan di panuntungan hirup. Panuntungan hirup di dunia dia dibalik nepi ka suul. Ya kan? Nu teu lamun geus balik teu bisa ibadah khusul teh eta teh wa akhiru fi ghairillah suul khotimah. Dina hirup anu akhir goreng karena teu dihadap Allah, padahal dina awal dihadap Allah, nu kadua dihadap Allah, di nu katilu wa akhiruhu fi ghairillah eta suul khotimah. Lamun urang can bisa ibadah khusul dina mimiti-miti balik berjuang taroki jeung suluk neangan guru mursyid tuluy nepi ka taroki jeung suluk, akhirna ditungtung nyawa urang bisa musyaharah ka Allah sehingga ditutupan anu kamari 70 tahun mahjub ka 70 hiji urang jadi ahli usul, satahun usul 70 tahun mahjub katutupan ku usul, termasuk wa akhiruhu fillah waladun sholih. Mun bisa mah mata budak didikan pas balik manggul taklif geus jadi ahli usul, sama pemeh balik geus jadi ahli usul. Usul teh kudu memeh balik, kuduna masuk ke rumah kan. Ieu mah geus balik salat anggeus usul encan. Ta eta kan dewa mah. Salat mah loba nu salat di dunia, tapi kulantaran salat teu usul ka Allah taala, maka tetap eta asup suul khotimah sanjan salat. Naudzubillah min dzalik. Begitu balik langsung jadi ahli usul. Maka tileletik budak dididik kurang sinanyahun Allah. Begitu balik manggul taklif langsung ibadah bari usul hatina ka Allah. Maka para nabi mah aya irhas teh karomah, irhas teh mukjizat. Mun di anu geus jadi nabi, irhas lamun hek dinucan jadi nabi. Khariqul adat aya irhas, memeh balik geus aya khariqul adat. Anu ngaranna irhas ta eta teh karana aya usul hate ka Allah. Kan urang geus terlambat teh nyawana kakara ayeuna mun ti bari mah aing ajingan umur 7 tahun papagi jeung ajingan insyaallah aing keur ngaji da geus kolot kakara eling ayeuna asal memeh maot teh musyahadah kaasupkeun wa akhiruhu fillah kaasupkeun waladun sholihun. Tah kitu kan wah panjang kene nah rek nepi ka wa akhiruhu fillah teh teu gampang. Rasulullah sallallahu perjuangan wa akhiruhu fillah
supaya engke dina balik eta jalma jadi ahli usul teh opat kewajiban imam bapak. Eta nepi ka dina naon dina wa akhiruhu opat kewajiban imam bapak. Hiji hakul walad alal walid arba'atun. Hiji ayyuh sinasmahu budak ngaranan ku ngaran alus. Sabab eta ngaran teh doa tilu jadi kolot nu dawam ka eta budak. Sok aya nu ngaran Kang Soleh aya saking hayang anakna soleh ngaran Kang Soleh. Benaon doa hakikatna mah ujang sing soleh sapa yang hirup kolot ka doakeun muga-muga Gusti budak abdi sing soleh tangan pake ngaran soleh geus kitu takdirna mah kitu Gusti muga-muga budak abdi sing soleh. Aya Nurdin aya ngaran Kang Nurdin aya di dieu doa eta teh cahaya agama Nurdin teh cahaya Nurdin agama ari cahaya agama nur Allah muga-muga Gusti budak abdi teh sing kaihato ku nur agama artina naon paham kana agama sehingga daukiyah muga-muga anak abdi ku Gusti diurukan sehingga paham agama serta sing daukiyah bisa amal lahir batin dina eta agama Nurdin takdirna kitu sok itu niatna benerna itu turuti aya Mang Nurdin bunga sugan we jadi bunga anak adi di ngaran Nurdin salah niat eta ngaranan budak hayang jadi nu kasohor aya artis ngaran nu kasohor ngaranan ku si eta ari hayang boga anak ahli usul ari niru ngaran ka artis anu usul salah kan si akang mah ari boga budak hayang ngiblatna nyontona ka Muhammad tapi akang resepna kasih gebus urang barat salah atuh jadi balat sibus aja tangan ge ngoko gitu enak tetap kaulna teh ka orang Amerika Ben Hur Brosman jika kira-kira ngaran kiai aya kiai baheula Imam Ghazali di ngaran Ghazali basugan maksudna naon muga-muga Gusti putra abdi teh sing nuturkeun tapak lacak Imam Ghazali gitu doa teh kan yang ngaranan janji kira-kira apalna isi ibu lamun ngari sok make centong si centong gegabah apal baterai si baterai ngaran kumaha jadi ajengan disangakeun ka Kiai Haji Baterai sing apa kan dipikirkeun sing jauh ngaran nu alus teh atuh kan kieu we heula definisina ari teh paham mah ngaranan ku ngaran lamun disebut di layak rame teh eraeun budak kita gitu kan budak janji ngaranan budak sing alus gara jadi budak anu alus salah-salah dina hata niatkeun doa ngaranan budak teh mentak batu suka ajengan minta doa lain masalah ngaranan mah tina koran ge loba tapi niatna ge ajengan di babatahan sok ngaranan sa Muhammad Abdul Malik tah sia teh niatna kieu maksudna teh tah diterangkeun mah ke ngaranan bari nganiatkeun kayak geus 7 poe sunah di ngaranan sunah di akikahan sunah di syukuran lamun kurang jadi 7 poe ngaranan makruh hukumna 5 poe sing ngaranan 7 poe ge pemulasan Rasulullah ge kitu lamun 7 poe ngitung dintenan lahir sunah di parasan sunah di akikahan sunah di ngaranan tah gitu tah eta ngan lamun lahitanan sunahna tina teu ngitung di tanah lahir Salasa ngitung ti Rebo Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rebo wah tong ngitung itu poe ka-7 sunnah dinaonan di hitanan eta sunah hitanan mah tina sanggeus 7 teu ngitang di tanah lahir takkan itu rek 10 poe 14 poe rek sabaraha ge anu laju teuing 10 tahun can disunatan ari budak geus salat muntang ka bapana tarik kieu baru jadi batal salat bapana coba moal najis disebut mata atuh minimal memeh 7 tahun bisa geus salat
5 tahun kira-kira malam Rasulullah menyentuh anak kan K7 poe ngitung di tengah lahir gitu orang mah leutik teuing ke 15 poe di 24 poe sebab di mana luka can nguang naon-naon teh cageuna mata 3 poe teh cageun ukur asi hungkul oh ieu mah suara ciki suara patagor atuh budak tetrekeun garing eta teh bagus gede teuing kan hese cageuna wis dicontohan ku Rasul nyawana urang atuh bisa mah tapi lamun teu imkan teu biasa akhirnya penting mah ulah gede teuing we kan sabab di 7 tahun mah geus wajib diparenta salat can wajib salat ngan wajib qolat marenta salatna tah gitu ari kita salat can dihitangan kumaha tuh kan nah gitulah eta mah anu sederhana kan nah jadi kewajiban anu janten kolot teh kahijina merenganan alus maranan alus budak teh itu sanggeus ngaran alus mana wa ayu alimahu makna dina hadis wa ayu alimahu wa ayu adzibahu sabab ayat ta'lim ayat ta'dzib ayat tarbiyah paling harap wa ayu adzibahu ari wa ayu alimahu maka ari ngaran ta'lim mah mere ilmu ka anu diurut transfer ilmu tina otak guru ka otak murid eta wa ayu alimahu kan teu contohan amal wa ayu adzibahu mah mere ilmu bari guru nyontohan amal teh ta'dzib bener urang mere ilmu ka budak bari urang nyontohan amal ka budak ulah budak bisa salat tolong cicing wae gang salat sia bapak ge encan kagok aing mah encan anggeus film sudah budak ge aing cewek can kagok kanu kaleci aing can tuturu tidak urang guruna teh mere ilmu jeung nyontohan amal eta wa ayu adzibahu didik hartina malah mah guruna teh guru mursyid bikin ka guru mursyid eta ngaranna tarbiyah lain taklim ari guru mursyid mah itu cara ngadidik teh mere ilmu nyontohan amal ngabantu amal lagi dibantu ku guru mursyid mah karena tarbiyah maka aya keterangan lola tarbiyah lala ka ummah lamun dina pendidikan daya kualitas tarbiyah hancur moral umat sanajan loba pesantren ge lakuna mah garorengan namun sabuna teu bisa amal da guruna ge mah mere ilmu unggul teu bisa nyontohan amal mata guru teh aya 3 tingkat hiji ukola 2 ulama katilu hukama mun dina taklim ukola pinter hukul otakna mata kulo pinter guru budak teh kedua ulama mah aya khusyah pinter ngaji bari getol amal sieun ku Allah sieun we modalna kan bener hidupna boga pemajikan gawe salah rek nyarekan teu wani da sieun ku Allah sieun bendu Allah nyarekan pemajikan rek nyarekan ka salaki sieun ku Allah boga kasieun we ku Allah bener hidup mah kan rek malaweung ka salat teu wani naon sabna Allah bisi bendu itu rekeheul ke pemajikan teu wani nangsana Allah bisi bendu ditang asiruna bil ma'ruf urang kakak dicarekan bebe akan atuh ge bendu Allah taala sieun Allah rek ngangsara anak pemajikan teu wani nangsana Allah sieun bendu sabab urang hirup di dunia beramal karena tujuanna hiji neangan ridho pemajikan taat ka salaki tidak melihat latar belakang nu penting tujuannya hiji abdi yang jadi awewe nu meunang ridho Allah maka taat ka caroge ade goreng oge cek batur hina salaki kuring mereka hikmah bari ngagungkeun karena naon lain karena pamerena kuring hikmah ka salaki tapi hiji karena hayang meunang ridho lain karena kaset kene lain karena beunghar kene hari goreng dokter jasa kita tetep we kuring rek kahidmah karena hiji tujuanna Allah hayang ridho ka kuring hayang jadi awewe nu meunang ridho Allah lagi gitu ngurus anak pamajikan lain peda geulis kene lain peda ngora kene tapi kuring karena hayang jadi lalaki nu meunang ridho Allah gitu sanajan geus kolot aing mah parewot oh kajet teuing
da urang gawe hade ka bojo karena hayang menang ridho Allah. Itu kan mata rumus rumah tangga mah sebenarnya yang rapi rumah tangga kan dua syaratnya awena soleh, awena solihah, laki soleh, istri yang baik untuk laki yang baik. Sebenarnya rumusnya gampang, ulah mikirin yang pemajikan soleh, orang masuk soleh, dia datang pemajikan soleh, kamu orang datang. Ini sok aja, kamu soleh dia mengikut pemajikan tu soleh, tapi kenapa jadi soleh ini? Nah, itu mah soleh, mencari jadi soleh. Tenang, nanti goblok ulah. Mangilu soleh, jadi gelo ulah, kenal ribu. Sabab naon teh soleh, anu jadi goreng karena tadi didik. Sebenarnya istri mah gampang. Sabab naon ku perasaan mampan. Paling gampang ngadidik istri kan. Maka kan cepat disanggup mah ayo menerima laki awewe hukum anu ngaji teh. Bukan kubari urus awewe. Asal ku cara halus, bahasana halus, romana halus, boro-boro bener salah ke hampir dianggap halus ku awewe. Maka ku bakal tipu awewe maksudnya. Datang lelaki nu diplomat, aduh, ieu mau dikontas we wae astagfirullahaladzim. Teu nyawa maling domba. Diterima we jadi binantu apa-apa bawa-bawa ke Kapolsek. Saung salakina maling domba, padahal tukang tas we awas awe teh rek kadina kan. Komo bener, cara halus, bahasa halus, budi pekerti anu halus diterima ku awewe mah. Awewe mah boro-boro ning anu alus lu goreng asal cara alus hampir dihukuman bener bro. Tapi lo menegaknya na orang budi parangi anu salah, bahasana salah, tuh niatna salah, cara salah, enggak semua diterima, kajian bener, oh gitu. Jadi sininya menerken istri mah ulah bari nganyerikeun hate, nah itu kan. Laki gembung nyerikan mana di papatohan paling nyeri ayo masuk goblok ke aing papatohan kita sholat tapi molot tapi kebagian sehingga cuma kasopanan deh aing kurang laki bapak ku budak dicarikan dengan pak kudu teh kitu kolom jenot mikir jadi teh kan atau budak ku aing pesantren kan papatohan aing cik pakai adab-adaban atuh malisan kolot-kolot dulu gitu mikir atuh lah tak kieu uruna bener maksudnya malu samarkan dulu bapak tapi teh pakai adab-adaban kan gitu mun ku awewe mah geus ditalaku mali arah ku aing kajeun bener carana salah ku carana nu halus sungkul ka mah itu sing amuk ke ulah make bahasa kasar nu halus atuh da salira lain ku goke paling motot mah diterima ku awewe mah moal kan gitu awewe mah mau beunang di kasaran naon sabna hate lemes boro-boro bener maksudnya boro-boro ayeuna salah niatna kajen teuing boro-boro bener kajen teuing salah lamun cara anu alus hampir dihukuman bener ku istri nu cenah kan kita korupsi dae kalau masalah bahasa sing alus itu kita sholat ya hari bari molotot mah ngadenge ieu aing sih mah maka di sini mah gampang tinggal dididik mun istri dididik bakal soleh matan malaikat ngan lamun teu dididik sarua jeung ngingu anak iblis itu moal soleh teu dididik istri mah tapi lamun dididik kan alamatan malaikat istri mah solehna nah sabna hatena sensitif ku perasaan mikir paneuri benar, iya mau bahasa salakin lu. Padahal penting benar ting itu. Dari sini baca pikiran, itu bisa mikir benar jangan nonton. Iya benar atau nonton. Kayak saya mikir kadinya penting karena rasa aing benar tuh, dah gitu. Maka boro-boro nih minta sadajan mere, kudu bicara halus kayak sini mah. Bahasa halus kali neng sakit kemampuan kita yang halus. Kan akang teh sakieu we kadugana sing gede hampura padahal mangulikeun baju 10 juta mangulikeun perhiasan 100 juta teu pira sakieu sok geus wah hebat laki aing tapi sajan meurena emas putih 120 jutaan baju 10 jutaan dibikeun mikeunna bari dibalenokeun kana beungeut tadi arah mah wah cantik aya nyaho nyungkun dia Gusti wah mali arah geus tapi Al-Quran ke wasiruhun nabil malu kayak gitu guys ini maka
awewe soleh laki, awewe solihah laki soleh, istri yang baik untuk laki yang baik untuk istri yang baik. Sebenarnya mah orang bukan anak awewe, tinggal dididik kurang sing jadi mar'atu solih. Engke ge datang sorangan Allah geus nyiapkeun lalaki nu alus nu soleh keur eta budak urang. Kalau pikiran panginan tu soleh oleh orang kurang teu dididik, wah datang ke nu goblok, desa goblok di anak kurang. Wah kade naik masantren balik deui teh kelas awas ya sok cicing imah teh naik masantren ingat bakal datang lalaki nu goreng ka maneh. Sanajan minta alus Allah mah nu alus da maneh teu sanggup ngadidik diri sorangan. Ibda binafsi sing soleh awak diri aja entong kudu diteangan Allah ngadatangkeun lalaki nu soleh keur anjeun. Dina di Rasul dijelaskeun lalaki nu alus keur awewe nu alus, awewe nu alus keur lalaki nu alus. Mun aya nu can alus ki aluseun. Aya kiai ge meunang awewe anu teu pati soleh, ngan bakal jadi soleh. Kabejakeun min lain ulama leutik, ulama gede Jalaluddin Sayuti naklif kitab 600 jilid. Maka ketumpul ku ilmu pamajikan kita urus. Pas kawin batur mah malam pertama hari iman alif kitab. Kohleun pamajikanna goblok aing teu diurus. Geus kawin diduru kitab musalibna. Tapi jadi soleh karena dididik kudu soleh. Maka kan naraskeun cenaka abdi teh datang lalaki tapi turunanna kieu bapana ge kieu atau kudu libur. Tingali babaturanana. Sanajan anak nu goreng ngahiji jeung nu alus jadi alus kudu libur. Anak nu alus anak kiai ngahijina jeung bangsat tukang korupsi. Ulah alus ka turunan wali goblok turunan nabi ge aya teu bener. Ari cek tangan teu bener lin putra saha jeung? Putra nabi rupa kasep bungar ongko pinter ongko profesor turunan alus tapi teu iman sok kan. Karena ngahijina jeung teu bener. Jadi mata kayak par bila tidik. Tadi bat dia dapat. Engke wadinatin wa nasibatin wa jamilatin wa malin wa waludin. Lalaki yang ngajur pemajikan dan 5 tinggalin. Turunanna goreng. Tapi agamana kumaha? Halus. Sabab naon rerenjengan jeung halus. Anak bangsa tapi diingu ku kiai kurang kapangi di jalan. Kudu sangsara dicokot di bawah ku kiai jadi waliullah anak bangsa. Dan ngadidik ka kiai. Tapi anak kiai pamangi jeung bangsa milu dikeram di sel milu jeung mah. Anak kiai sama kayak jeung goblok jadi goblok kan. Mata kayak ulah ningali ting turunan tingali jeung saha babaturanana, jeung saha rerenjenganana, nuturkeun saha hirupna ieu mah euy turunna mah teu alus, nganuturkeun nu soleh insyaallah jadi soleh. Gitu kan. Jadi teu dimutlakkeun masalah turunan. Tapi benar memang turunan halus jadi halus, tapi anu goreng jadi halus karena guruna halus, itu kan. Awaladun solihun cek ilmu hakikat awalu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah. Nah gitu kan. Budak kewajibanana keur dikolot opat, hiji ngaran halus, kadua dididik. Lamun teu dididik, mantaro kawaladahu jahilan kana kuludan bin amilahu alaihi. Sajalma anu ngantep anakna teu dididik sehingga jadi salat teu bener, laku jadi teu bener, sakabeh dosa nu dipigawe ku anak wayahna kudu ditanggung jawab kudu jadi ibu bapana isukan di hadap Allah. Sakabeh dosa anakna. Sabab teu dididik wajib. Wa alla yarzuquhu illa thayyiban, katilu ulah ngabiayaan budak ku anu haram kan ulah. Sabab naon? Idza dakhalal haram kharajal maksiyah. Bisa jadi orang sholat itu bisa khusyuk karena pakaian yang dipakai ke asupan barang riba. Bisa jadi kan. Karena pakaiannya haram. Mata batul makan bisa dirasakan barang tuang kayak barang tuang yang itu halal dahar di jama ia juga diburak hidup puting. Wah ya kurang halal diutahkan di imah kan. Apa? Jadi boga lompatan. Orang mah tukang sebal abdes teu karasa urang. Iya berat, itu rasa cuma berat itu. Ngaputin sholat berat itu pernah. Batu lagi sampang memberat ya ayah naon ya. Ngan harun pinu kurang barokah ya. Diutahkan batu maka bisa terutahkan wisudahan. Itu maka sing hati-hati kalau terlalu bisa ngutahkan. Batu bisa ngutahkan di rumah kan. Ah gitu, batu rumah. Maka kalau
pere rezeki ulah dibiayaan barangkali hayang jadi soleh teh ku biaya anu teu halal kadek mata kayak paribasa yang betul sumberan segala urusan innal batna manba'u kulli umurin saja betul sumberan segala urusan kusut hirup karena betul pinter atau bodoh terhadap agama ngerti jeung teu ngerti urang belajar ka guru sakukuran betul mata pabinik dari madahul al-batni mana sya'aminal qalbi saukuran perkara anu didahar ku urang nu asup kana betul urang timbul tingkah hate nu aran rusak atau goreng nu didaharna barang riba hatena timbul tasoddu sum'ah hudahana takabur riya ujub karena nu didaharna barang riba tapi nu didaharna barang barang halal kan timbulna sobat mundur orang yang salat gara-gara nu dituangna barang halal tak aya awewe nu jam 7 mesti kena kemana nih? Mesti kadua yang sholat lohor. Gara-gara nu didaharna barang anu halal. Iya mah geus dur pohon KHS. Can hayang sholat. Karena nu didaharna barang anu syubhat atau anu riba anu haram. Nauzubillah min sungi teuing kan. Muga-muga we diberkahkeun ku Allah taala. Pangaosan anu teu sabarhalami dilaksanakeunana bagi jal dua sipuri suul ka sasasi teh hampir 38 pangaosan rutin ngumpul maka ngaos sing beuring teh bisa lami-lami tadi jam 1 keur beres di Tasikmalaya keras ka dieu jadwal sing beuring can jika malah ujungna minta beres kan terus lo bukti pola bukti namahan lain bukti saeutik kudu bukti pola bukti saeutik pagawe teh kan tah bukti loba kudu ada teh naon penting leuwih gawe urang perkara anu manfaat keur urang jeung keur balarea eta we saukuran mulia urang hirup teh ukuran pagawean urang saukuran gawe urang barokahna jeung kaalusanana maka hirup barokah jeung teu barokahna maka pagawean anu mulia ngarah hirup kurang mulia dunia akhirat sakitu nu ngaturkeun kakirangan kalampunganana hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal matlabi